Alhamdulillah si kubu bager-bager teuing euy ka aing. Biasana mah aing ngan diburu hantengan gocap. Kadang 25 salawe anjing babad teh. Kita sasanggaleun kieu ieu lengkeng campuran Indo Belanda Subang. Teu masih eusnya. Hei teh. Ya mah pasti dipelak ya. Alus ya mah ya euy. Mengapa tak mencoba bujur? Nah, karena bujur we. Oyu we bool. Hello. Sip. Lagi ngapain? Ke modal. Mana modal we hayu. Sayanya. Anjis, teu sia-sia euy. Nu kieu. Naon kieu? Nu kieu patut sae sama. Yeay, ieu teh ti Australia lengkeng merah. Jerona teh beureum cenah lain bodas. Ti pakuwu ieu mah. Nu sayana iya ya hileud. Nu kieu mah di Australia dipake parab kuda nu kitu mah sia teh sip. Ya parab kuda. Nah, udah nu kieu mah teu payu ka duit atuh ai maneh. Payu ieu teh cenah mahal hansip cenah kope buruna ku ieu. Ieu mah cenah lamun ku duit mah cenah engkena teh ngan saukur kapake sapoe mun ku ieu mah kadahar ku anak incu. Hah, kabobodo sia mah sip. Abobodo kumaha? Deuleu atuh. Daunna ge menirang kayak kieu ai maneh. Ku hileud cenah teu kaboro nyemprot. Ieu teh cirining buruk sia teh geus we. Aing aya nu butuhkeun sia mah. Ku aing dibeuli eta. Aing ge nyoteng untung nyoteng rugi eta genan. Lah, moal Ya, iya di pelaku mana nyoteng hirup nyoteng hanteu anjing. Ngan 88,8% ieu modar. Jadi 0,1 gitu. Hirupna mah Eta daunna ge meuni porenges kitu, na teu deuleu geuning. Ieu mah cenah ku hileud, ieu mah teu kaboro ka semprot. Eta geus ku hileud. Isukan mah ku bueuk si teh beak. Wah, edan. Sabaraha Duitana ku aing Sabaraha? 10.000 nu kieu mah. Aing hitung-hitung 10.000 melipot. Lah, moal 10.000 mah aing babadna genan capek. Ieu nama ku aing teu diitung sip tah eta we potna aing mah. Jadi lain niat meuli ieu na. Nu kieu patut atuh sip. Ieu mah di dieu ieu dipake para embe. Embena ge moal beukieun. Sok buat. Nah, gitu. Biar aku si kubu ngabobodo mah ka aing euy. Ya sip. Sabaraha? 10.000. Moal teh tadi ge 10 mah. Yo hansip daripada engke ieu maot teh teu meunang duit saeutik-eutik acan. Moal 10 mah. Nah, babadna ogenan capek. Nepi ka bedu gocap we bae gocap mah. Aneh mah aneh aing mah ieu jualan kalau kang ngitung kana babad sagala eta Nah, mah. kapanianan ieu mah buruh tina babad gored ti si kubuna ge. Berarti maneh dibobodo. Lah, piraku si kubu ngabobodo ka Geus aing. atuh tah, tambah karunya aing mah 20.000. Buru babad atuh sia teh. Geus tah eta deui 10 deui. Iya tuh karunya lah. Bina-bina teuing. Aing meuli ieu ge nyong untung nya rugi sia teh. Eta tadi mah ngomongna teh cenah rawat seperti si Malika ka aing ngomongna ge si kubu teh. Deh ai si kubu ka aing ka bina-bina teuing nya. Si Malika. Sugan aing lengkeng Australia. Lengkeng Australia kumaha sia teh? Deuleu atuh. Na nama. Kira ku aing ngabobodo sia teh. Aing geus dina perbibitan teh geus lila jeung wadoyo. Nya sok dagang beuleuh nya. Nah, heueuh aing mah geus puguh. Aing ieu mah tambahan dia seban. moal aing hitung-hitung meliput anjing 30.000 ieu pot betan kieu. Geus bae atuh lah. Tujuh. Ope. Lumayan atuh jang udut sia teh. Aing butuhkeun. Kadang nama ieu mah alus euy. Buru-buru ku aing anjeun. Bos. Yo, Naon eta? iya lengkeng aing menang. Di mana ieu? Aya we lah. Nyebutna kemari butuh geuning. Sabaraha itu? 1 juta. Ini mahal-mahal tuh, ini mah mungkin 1 juta ah. Kan jarang nu kieu mah di Australia. Hama tuh. Adatna tuh ku mamang kege ya bisa diobat. Wah, berapa 1 juta? Memang halus eta lengkeng teh padahal bi aku hama kieu ye jadi moal gitu bener Mang Jong. Ih, bos. Ieu mah nu saena. Wajar porengnya saeutik mah. Engke diobat genan, ieu bakal nuluy. Diobat tuluy naon Mang Jong tuluy paeh ieu teh kumaha? Ih, tuluy pae. Ya, bos. Ieu mah langka, bos. Pan apal ieu meureun sok dagang bibit. Geus 500 500.
Atuh bos 100 ya? nawarna aing meni keket mengkene pisan. Bayar 800 atuh. 500 daek ke kajian imah yuk. Sebaya tuh lah. 500 kira. Betul lila. Kurang teu Kurang parah. 50.000 eueuh deui. Hah? 1 2 3 4 kurang 50.000 kayak isukna bangun pagi haji lunasnya. Udah iya. Eueuh sakituna wayahna eta mah daek ke kajian imah. Gila yo, can meuli obat kapan teh. Geus bae atuh lah. Kok bae. Bos nuhun ah. Siap sok. Heuh gerak lakeun. Oh. Aing malah ada ieu malah mahal teh 450 gitu. Nah, malah pelakeun itu. Ayo mah lah. Ngono jadi. Aing meuli 30.000 jadi 450. Aya jalma nu belengep we 100 orang aing beunghar bisa ka Mekah ye. Da ieu mah halal da bisnis aing mah kapinteran otak. Duh. Bener cek Mang Jiwongnya. Anjing, aing bisa ngopi deh. Minuman dingin. Bae aing dijual sakitu ge. Daripada paeh anjing keleng kayak aing. Tinggal 20.000. Mayan keur meuli bea sekilo asin we, tempe, tahu, minyak, kurang keneh. Cing. Nah itu juga bos suka weh nama mau wapot kemana? Leng kadia gerak kadia we perlu Mah, oke saya sawah lengkeng teh nanti mana iya bos dio keun di kumaha ti mana lengkeng awis mah mahal aing meuli 450 nawar nama 1 juta sip nawarkeun na Heeh. anjing mahal ieu mah lain geura Kumaha ieu? nempoan da ieu mah ieu ti Mang Jiwong nya heeh anjing Mang Jiwong ka aing ngadeo goblok 30.000 meulina nama ti aing wah demi alo ya duit nageta ya keneh deh sesa 20.000 pakai ngopi meuli teh manis aing 30.000 aslina teuing eta teh ti si kubu Astagfirullahaladzim. Bener sip aslina 30.000 meulina naogenan lengkeng naget pamere-pamere acan ti si kubu alah maneh dewe sip bodoh geus karuan lengkeng mahal ieu mah pira ku 30.000 oh da lain aing teu apa karena lengkeng mah ai sugan aing teh heueuh lengkeng buruk da nyebut nage cenah nu kieu mah naon lengkeng buruk coba ieu nage geus kieu ruksak pokona mah rek dibeli 1 juta moal kumaneh ieu nawarkeun mah 1 juta aing boga 450 kalah ngecek geus ieu mah moal kumaha ieu aing anjing Mang Jiwong hirupna teh kitu we jeung kitu anjing bang babat udah